wargi Mang Didi para baraya SMS di mana biayana utamina pisan ke para baraya anu magaduhan hancaya carita Jawara Tiguha Mang anu ayeuna bari taratas kumang bagian anu ke-18 sakumaha kantos di paluruh atau dapat di teratas bagian ke-12 hanja peting kamari Perdaran Mang Dedi kebegat kubanci memang senedalkin keayaan alam berandih di pertempatan khususnya atau jangwadi sebatu batur bisa manggihan dua tangtungan lalaki muka telah wirapati Katut Kalasurya anu harita ker nayakin reka perdaya reka akal daya lantik nyiksa hiji wanoja minta telah sutirah teh putrana Bapak Upas di Kampung Cibeni. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu cerita langkung taos nama mangga urang bisa mibangunan kusadaya kaayaan alam tiberang di Peluweungan. Saalam beki berang baik harita teh. Sadengkeun Jangwardi sabatur-batur nyaksian dua tangtungan lalaki nyatana Kalasurya jeung Wirapati. Ngagokotong hiji mojang moal salah deui eta teh Nyi Sutirah anak Mang Upas teh. Nyi Sutirah digotong kuduaan. Nu harita tetep adu dajar hayang lesot. Ngan teu bisa jajeritan. Sabab sungut Nyi Sutirah disutokan kurama. Puguh we mata kuatir. Sabab Kalasurya jeung Wirapati bener-bener teu boga perasaan. Ari Wardi jeung Wadia Baladna anu harita nyaksian kana eta kajadian kacidaten panas hatena. Sabab yakin anu dikitu-kitu teh awewe nu katalah Sutirah anakna Mang Upas Karla teh atawa Karlia. Wardi gancang singkil. Pok ngomong kabaladna anu opan. Untuk babikir, kepung maju barengan, rebus Sutirah. Siap. Jawaban dia balad jeng loncatan ngepung Wirapati jeung Kalasurya. Sakilat oge opat madhab geus dihadang ku opatan. Atuh puguh Wirapati meningat jenghok bakat kululas. Sabab datangna musuh teh kanyahwan. Atuh ngan corohok we bari jeung panon gurlang kanu aya hareupeun. Pesat Muntong bergerak sia. Angguran magelasotkeun Nyi Sutirah. Pasrahkeun awak sia kaing. Rek ditarik kumpikeun dipasrahkeun ka Juragan Demang. Wardi nyentak bari jeung melotot. Panon melong ka Wirapati nu masih keneh kasima. Sabab teu nyangka yen dirina bakal aya anu nyusul. Udah pada celaka euy ada musuh yo. Si Kalasurya ngabejaan. Sabab Wirapati jiga malaweung teu gerak, teu ngomong. Tapi lain hartina sieun. Dak manehna geus leuwih nyaho kana kaayaan musuh. Kenal Sutirah, beun urang lawan gua aing. Cek Wirapati sok ngasotkeun Nyi Sutirah. Jerut sukun Nyi Sutirah kana taneuh. Calegedeg nangtung tapi teu bisa bebas sabab leungeun mah dicakal keneh ku si Kalasurya. Kumaha lamun geus dieu yo? Kalasurya telah nanya lalaunan. Ujar sejen goblok. Lawan salametkeun si Sutirah tah. Namun bisa terus kabur. Dan kudu loba pikiran sia. Cek Wirapati tegas ngomongna. Kalasurya ngarti kenapa ngajak batuna. Kawak leungeun Nyi Sutirah dicekel paguh pisan. Kulit plak awak Nyi Sutirah pindah kana tak-takna. Meuni bangun hampang pisan. Atuh puguh Nyi Sutirah teh bekitu walakaya. Dipanggul ku Kalasurya anu geus nekat arek wawah kabur. Atuh Kalasurya harita tunganya deui ka Wirapati. Loh, padeuh lawan sabisa-bisanya, yo. Awewe rek dibawa lupat ku kuring. Mun teu babangus ya, geinit. Kalasurya serong masang kuda-kuda. Panon rancingeus nalingakeun musuh. Kitu deui atuh Wirapati anu geus masang kuda-kuda siap pikeun ngabendung serangan musuh. Sadengkeun Wardi keuleung pisan,
sabab omonganana tadi tadi warok ku musuh. Wirapati jeung Kalasurya anggur silih haramosan harita. Batur-batur, pontong ditanya. Tabak ada datang. Wardi haritan kembali parentas seberut unus jeung ujan rajang tigigir dua bedog ting kolepat ka Wirapati tapi jika simut anu kagebah Wirapati cung atung acon jauh pisan jurali trek tukangeun Wardi gelek Wardi balik serepet ngalugas bedog samudra ajang ka Wirapati bedog ngarepet kana beuheung ya kurang ajar sia urang ya aduh ya dan hei oh gelo Wirapati oge hartemni sakilat nyebut bedog na krepat hiu berentrang atuh harita nagis bedog jang Warni anu tarik ngancam ka beuheung kula bedog Warni kahanap semu nyerong nurih wajib anu diarah cangkeng lawan tapi Wirapati guas pada turiatna gancang malikeun awak kakatuhu marangan bedogna anu digaskeun ti luhur kahanap motong serangan lawan hiu berentrang atuh harita bedog Wardi kasabet deui kembang seuneuk menikeun kang ngaburicap Wardi atuh ngarengkong tapi teu niat kana mundur sawuk narajang deui leuwih tarik nyabet tarang Wirapati tapi kepos Wirapati dikat ngalokeun sirahna beri jang rojokeun bedog atuh kana kalek Wardi lenyap Wardi ngalenyap bakat uruas serangan musuh kakida pisan gancangna jeung atuh harita Wardi luncat ka tukang lantaran Wardi luncat ka tukang keplos serangan Wirapati teu hasil duana nareng-nareng sakedeung tinggal lenghap narik napas panjang silih pelong ngadu pangabaran tapi geudila sabab kagigireun Wirapati aya anu ngolepat langsung nyabetkeun bedog kana bincurang jeung Wirapati luncat ka luhur keplos bedog nyabet angin cai Wirapati nuncak taneuh bari jeung ngababan musuh ku ngabongohan hiu kolepat huntrang bedog bantrok oreng nu narajang teh jang Radi manehna hayang ngarebut di Sutira setan sia rajan Jawadi ngabohan sia badi sia oge sia maling di Sutira teh ngabohan goblok dasar bangsat nyaha sia teh nyaho anu geulis teh kabogo aing sia ceuk si Radi teh ale omong potong diajak ngawangkong atuh podara sekalian Radi harita Wardi ngagorowo ka baturna kituna teh bari ceruncat ka hari bedog nurowo kana dada Wirapati make jurus anu lempeng anu kacida tarikna tapi edas Wirapati matana awas manehna atuh menengan sakilat nyabet si Radi bari ceung dongkok semungigir lepheang keplos atuh si Radi bisa ngejat serangan Wardi oge ngeplos bareng jeung kitu Wirapati atuh cengkat marangan bedog anu ngalayang ngancam kana gado hiuk keplos Wardi ngagiwar kagigir ngagunakeun gerakan we kalah kain murang gebli atuh suku katuhu kana tanu serat kababan sukuna Wirapati bari jeung dongko bareng jeung kitu si Radi nutuh beuheungna Wirapati atuh puguh Wirapati lenyapan hatena lamun kurang-kurang ngarikat mah batak balai tapi manehna geus loba luang jeung pangalaman jeung atuh luncat ngikeun serangan anu ngancam kana suku ari bedog sudah ditakis bari jeung galeong awakna ka belah kenca wah alah Kade Kang Wardi toh itu musuh tuh si Radi ngajenghok bakat kuriwas kitu dati bari jeung nunjuk ku bedogna ka Wirapati anu geus taki-taki deui Wardi teu ngajawab terus malikeun awak ka musuh panon roleng neangan longkrang ka musuh
Tapi semua yang bergerak deh, kadang ada ngocak tukang. Orang si horeng, orang si mana horeng si uja anu keur ngepung Kalasurya kebenangan pendudukna diketip ku Kalasurya. Barjeng nguncap, sadengkeun Nyi Suti Rahmat tetep we harita teh dipapangul. Jang Uja ngarumpuyuk tanagana asa mustang. Ngadenge kitu Wardi jeung si Radi atuh harita kabengbat. Duana naret-naret kanu ngajerit puguh we kauntungan hade jeung gede pikeun Wirapati. Sial belum ngancam dada Wardi. Tapi untung kararet ku si Radi. Yo jauh. Bujur Wardi harita digejek atuh langsung ngarampel Wardi teu kagigir. Gubrol kana taneuh. Sial bedogna Wirapati milepas katukang. Teu keuna kana sasaran. Wardi ngarenjag gedewas. Koreat hudang beri panon mureleng ka Wirapati anu ternyerang ka si Radi. Radi, awas sirah! Cek Wardi ngagero rewas. Sabab si Radi tarangna arek ditaro ku bedogna Wirapati. Gila keplos bedog kablah kenca. Si Radi narik kampas jeung suku kalung katuhu katukan. Dibarengan ku nya betak ka Wirapati. Berentrang atuh harita ditakis ku Wirapati. Jeleng Wardi luncat bari jeung ngarajang abi arah walikatna Wirapati. Tapi gero aya di ngoceak. Unus kebenangan di dadana ku perut musuh. Unus ngoceak kebenangan dari puguh Wardi teu kaur maju. Kabehbat baik ku anu tinggararo. Rengkong mundur bari ngareret sancurat ketempo Kalasurya luncat kan lega. Burongbong terhumpat bari jeung mamanggul Nyi Sutira. Tetela Kalasurya leuwih luhur pangabisana dina urusan lumpat mah. Sababna jan bari jeung mamanggul Nyi Sutira oge geni sanggup ngabendung serangan Uja jeung Unus atuh harita terus mangpret kabur. Kang Wade, musuh kabur. Jangan bela ngabejaan ka Wardi kitu lega bejeng luncat peti buburannya udang-udang si Kalasurya anu mamawa Nyi Sutira. Sareng kenjang Unus mahu marurung bejeng liat nangtung rada gejed arek kudang teh. Tadi beurik si Durjana teh kebet ieu kurang beneran. Cek Wardi malik deui atuh ka Wirapati anu kerago tarung jeung si Radi. Tapi waktu Wardi maju bersaat Wirapati geluncat bumbong lumpat satakar tenaga. Lain teu wadi ngalayanan musuhna. Nganggeus hayang laksana ka Nyi Sutira. Mangkani dibawa lumpat ku Kalasurya sok sieun ka piheulaan meureunnan. Nampo musuh kalabur, Wardi jeung Radi atuh harita kudu dikomando deui. Duana teh berengbang lumpat hudag musuh anu duaan. Bisa urang mamanggul Nyi Sutira. Jelung-jelung luluncatan bakat hayang gancang. Tapi edas matak bingung, Kalasurya jeung Wirapati lumpatna kadua jurusan. Wardi jeung Unus katut Uja tim beretak tepugu urus. Susah pilampahin. Tapi untung Wardi gancang sadar. Yen balad kudu dibagi dua gero atuh mere komando ka baladna. Unus, Uja, beurik si Kalasurya, kuring jeung si Radi ari gudang si Wirapati. Buru-buru benangan. Kitu cek Wardi berjeng terus mampret gudang Wirapati cepet. Nakaranan teu malire ka Kalasurya anu geus jauh ti eta tempat. Kitu si Uja jeung Unus anu ngarasa lungsek kene urut katinggel kapaksa lumpat gudang Kalasurya anu mamanggul Nyi Sutira. Sareng Radi terus ngabecir gudang-gudang si Wirapati babarengan jeung Wardi. Atuh geus dibagi tugas kitu mah tinggali deui teuing berembang gudang masing-masing musuhna. Kocapkeun si Kalasurya harita nu mamanggul Nyi Sutira harita teh lumpatna maju ngulon bari nguru walhangan. Diberi ku si Uja jeung si Unus anu teu bisa gancang atuh jauh pisan katinggaleunana ku musuh. Tapi teu bea harapan. Maneh terus maksakeun lumpat satekar tenaga. Akhirna bisa nyusul Kalasurya nu geus ampir tepi ka Nabi Wirwahangan. Dagoan sia dangkan. Ya aing sadu bakal yang kaya kalah sia. Nanaon asa make kabur sagala teu wani sia teh. Uja hohoak nantang berjeng napas renghak peranjung.
Panon mah melotot ka Kala Surya nunggus ngaraneg atuh sarta balik ka musuh. Sorot panon cahayaan nandakeun anu amarah. Sadengke disutilah tetep di papangguh najan tatara jalan oge teu daek leupas. Da puguh dicakal satalikna. Saya. Kenal saya mudah-mudah aing. Tong pipilun saya. Siapa biar urusan aing. Halik balik saya. Mau diberes ya ku aing oge. Bisi dipodari saya ku aing saya. Cek Kala Surya bangun guntuk. Manehna teh sieun gunung udang. Nya soteh lumpat hayang ngaluasa ngagugulung Istutira. Jeung hayang ulah kasoro ku Wirapati. Mantang loba tatanya. Da aing mah siap teu butuh ku omongan sia. Kadiakeun Istutira, ku aing arek dipulangkeun ka kolotna. Lamun teu dibikeun, ieu bagianna yo. Cek si Uja bener-bener gede hate. Najan tadi geus rubuh oge teh kapok-kapok. Ada hiuk ngirimkeun pereupna kana beungeut si Kala Surya. Gila keplos, pereupna hakan angin. Kala Surya ngababukeun leungeun ka tuhuna. Nu diarah teh careham lawan. Tapi hiuk geus ditake ku si Uja bari jeung marangan suku katuhu anu maju. Maksudna mah arek ngagesek musuh sangkan ngagubrag katukan. Da keur nyangeyeng bari mamanggul di Sutira. Tapi Kala Surya leuwih kasih. Leungeun anu bieu ditakis ku musuh sakilat malikan deui. Dikepangkeun kana puhu ceuli. Hiuk hartakeun oge. Si Uja atuh kajejak harita ku Kala Surya. Nepikeun ka humarurung bari jeung nyangir siak cekok ping-ping dijejak. Terus harita si Uja rubuh. Nampok itu unus tetegaun. Sebrut ngerajang. Terus sompeng ngeladada si Kala Surya. Gila Kala Surya ngagilekeun awakna kabelah kenca. Marangan dingin nukatuhu ngarawel pigilang lawan. Kawak jenuh ditempok sekaligus. Tapi jang unus kapicen. Tadaga jang unus kapicen seronton geburuk rubuh beri jeng nongeng. Siang. Cekok bujur si unus saat jejak ku Kala Surya. Jumparik cungkir unus sumarurung ngeripuh. Cenah. Terus nuliat udah ngalaunan rek kamusuhan majegak bari panon melotot. Leungeun katuhu geus nyakal bedog anu seukeut pisan. Mana buktina saja di cigani teh sia? Nganu geus kitu? Kala Surya ngajejeleh musuhna nu dua. Sabab ku sanggeprakan oge geus rubuh. Mantong sombong sia bangsat aing can rumah saelek ku sia. Biar masalah jurus deh. Teu ngitung heula. Hiya, pasageun. Cek Uja. Harita kena oge hudang deui langsung nubruk ka musuhna ngagunakeun jurus begu mogok. Pereupna atuh di bubat babit kencang ngatuh matak bingung pikeun musuh. Kala Surya oge rada haokeun kapaksa luncat ka katuhu bari jeung merong. Harita neangan ngelongkrang pikeun nasupkeun serangan. Tapi hiuk harita. Bebet dua tonjokan kala igap jeung tarang. Kala Surya kawalahan sabab leungeunna atungan sabelah anu bisa metate sabab sabelah deui nyanyak nyis. Anu kencanya kawat awakna Nyi Sutira hiuk geus tonjokan ka tilu takis. Uja nahan napas sabab leungeunna asa diadu jeung linggis wajah. Pigilang leungeun Kala Surya teuas pisan karasana. Aduh, ya hiji deui. Sok pereupna kana iga burung. Tapi Kala Surya gancang ngagilekeun awakna. Keplos beureuk nyambet angin dius atuh ngaliwat kana hareupeun si Kala Surya. Atuh punggung meulaheun pisan. Hiung geus diketing. Di luhur kudam palingeun anu dibeberkeun. Awak si Ujang ngagaleong ka babak ku tanagana sorangan. Jaban nyeri di kababuk musuh. Celeng mundur heula. Boga rasa yen dirina aya dina balai. Tapi teu disangka-sangka Kala Surya nuturkeun dina gerakan nu kacida cepetna. Hiu, jebet tampiling kana pipi si Uja. Hiu. Jangan pada salah anjing. Uja langsung ngarumpuyuk bari jengnya kelan pipina. Siap cekok tak-tak na dijejak. Cungka blak si Uja nangkarak bangsang
nang karak bengkang teu bisa hojah deui. Berenjeng kitu si Unus cungkuleung hudang najan awak karasa lungse. Teu tega deui wae nang pemusuhan nyiksa ujak sobatna. Kalawan terdapat sini disamrut narajang perep nyawukan pipis kala Surya. Gila jebrode atuh kalakahkeuna kana walikat misutirah anu teu dipanggil. Cakela carita orang tunda sakuma biasa bina basa nya. Maksud nama sanes naon bisi alo bureng paremen obor ku bahasa jeung maksud eta tulisan atanapi omongan. Mang tabisnya kepada baraya utamina suku Sunda ulah pikeun kagages ku zaman nya jadi leuwih eueuh leuwih pareum paeh teu hirup lain mati suri kasebut namanya. Rumah sar kaeta mang hate kageuing oyong nya ngawartosan deui kitulah lain ngaguruan nya tebat ka pangeran sanes ngaguruan namun ngawartosan deui bilih urang Mang Dedi sadayana poho naon hartina eta teh gitu. Ulang pipin ka tulang cileung pan urang teh engke boga anak boga anak teh jadi incung kitu urang jadi eyang. So urang saeutik lah. Atur nuhun kepada baraya SMS anu parantos ngintunkeun acara Bina Rasa penyelang di carita Bina Basa. Di alo emang anu naroskeun mang punten pangjelaskeun tina ngeunaan ngulit bawang teh naon maksudna kieu bageurnya. Ngulit bawang teh rasa ambak teh tapi ipis atawa teu terus kana hate kitu nya. Amak-amak ngan teu terus kana hate gitu. Dianggap deui lah. Kitu nya. Tah kitu ngulit bawang teh rasa ambak tapi ipis. Teu antal-antal acan kana hate mah kitu nya. Tah kitu ngulit bawang teh. Lajeng Mang Ded cenah ari teoh teh bahasa naon teh teoh teh naon? Eta teh teoh teh bahasa wengkon nya. Eta mah urang tara make bangsa teoh kitu teh di daerah di luhur mah di utara mah kitu nya biasana di daerah Pakigulan nya teoh teh. Teoh teh maksudna mah nya laneuh teh. Bahasa wengkon di antawisna di Rangkas Bitung di Pajampangan sok aya teoh kitu nya. Teoh teh laneuh naon cenah di Mang Ded aya laneuh teh. Keun urang susul ku mangna. Landeuh teh ceuk pangemut cingkuring mah ceuk pangemut mang tempat anu leuwih handap di tempat urang cicing sabalikna tina tonggoh. Tah jadi landeuh teh lebak di urang mah kitu nya. Tah naros benernya lajeng Mang Ded punten pangjelaskeun ai maksudna ucut burung teh naon. Sia lo rupa-rupa. Ari ucut teh teh lo sebenarnya namanya ucut teh pangantir basa teh. Pangantir basa tina dasar. Nu dasarna mah burung. Nya burung teh gelo ieu mah kacap heureuy. Dasar ucut burung maneh mah kitu nya. Tak kitu je pangantir basa ucut teh teh hartos terus-terusna eta pangantir basa besi seperti orang dengan dut hitut berdereg lompat. Cul ditinggalkeun tah cul teh pangantir basa teh. Ini gato teh budak ngalakuy ya udud. Udud ngalakuy, ngelapus udud gitu nya. Ngalakuy dah. Ngalakuy macul gitu nya. Gitu nya. Teh pangantir basa teh rakatak ini mangsuk ayanya rakatak alam poek teh gitu. Dereg lompat. Tah kitu eta disebut teh pangantir basa nya. Ku beunghar-beungharna teh sunah nya kitu teh. Tai janten maksudna ucut burung teh ucut pangantir basa tina dasar burung teh gelo heureuy teh maranya. Dasar burung kitu nya. Tah kitu. Lajeng urang pungkas ieu Mang Ded punten mang tiasa ngajelaskeun ari pepeujuh teh naon. Karena teuing dulur mang dibikeun katingal pepeujuh acan. Pepeujuh teh papatah nya. Kitu pangguruk ti sepuh papatah dihuntu pepeujuh gitu ngelingan kade ulah sok ngagunakeun narkoba kade bisi malines kana awak sorangan tah beut peujuh kolot papatah kolot ulah
nyoba-nyoba narkoba. Isi melitkan awak kami yang melit kabitis. Lipuh urang-urang kene kolot kabawiran urang di Banyara. Nanaon untungna nu kara itu telenya jauhan lah. Cang panyalang cerita orang Tunda, nu teu acan kabacakeun ku mangulah kurang hampura magi seueur pisan. Kulantaran udag mangsa. Sok urang terus keuni carita nu mah kumang jadi ka Tunda. Disutir harita isuning mata kuatir kadengenan ngajerit sasartijieun tameng ku Kalasurya. Kalasurya masalamat tina panampiling lawan. Isu tidak jadi korban. Unus ngalanya priwas Kalasurya ngageremet ambek untuk kekerot nancing nahan amarah panunur lang kasih Unus. Ya hasya. Tengah dulu teuing. Ngadonyir sa awewe sagoblok. Nah atuh sia pake jeung ngajuwarkeun hulu. Lamun teu ngajuwarkeun hulu mah pipis sia beunang ku aing. Yo gantina. Siak yang Unus najong. Kuda-kuda Kalasurya anu harita keur najangong. Saud sugu katuhu Kalasurya ditarik ka tukang. Dibarengan kuleungeun katuhu nyamber cukang irung si Unus. Tapi si Unus gelebah di mawaspada. Leungeun kenca sakilap nakis hiup. Plus! Panerajang lawan katahan. Dibarengan kuleungeun katuhu anu nyurung make jurus lempeng ngaladada. Kalasurya terus harita. Timurung nahan napas. Sulu angan oge asa sesak. Harita tabeunangan kujang Unus. Setan sya. Aya oge hoyah na sya gelo. Lain geus rek modar sya. Mantongan hina sia jaing oge nyawaan kene goblok. Kadieu kan nyusutira sia. Cek jang Unus gede hate. Sabab geus bisa ngasupkeun peureuh kana dada lawan. Mun kitu mah sia. Nyawa sia rek dileungitkeun ku aing. Ngarah teu bisa meta rasakeun sia. Modar aya mah gulung. Si Kalasurya harita raketek ngagunakeun ajianana pangabisana. Wahina peureuh katuh but-but ngancam bunget jeung dada. Atuh puguh jang Unus salanyapan hatena. Sabab ngadenge suara peureuh penuh nyumbang baraan. Udah sia henteu teu menang. Sirah Unus diprokeun. Gilak pos Unus habis-habisan micinan panerajang musuh. 4 kali, 5 kali peureuh bisa disingkahan. Tapi nu kagenep kalina nyayang dina gado jang Unus menengah jetruk mata kelilun ngadenge. Jebet gerung harta kene. Jang Unus ngabelebeb terus ngarampayak bari jeung panon buria buncelik. Untuk ngadadak unger tilu. Getih kental bijil tina sela-sela bibir. Ngodar sia yo. Anu pamungkas ku aing jor geura mantong sia ka akhirat. Cek Kalasurya ngajungjungkeun sukuna anu katuhu. Maksudna mah arek ngarujadkeun iga burungna musuh. Tapi hiup juralik. Gebut ngagubrak ka gigireun jang Unus. Nisutira kabantingkeun terus ngajahjer kapaehan. Ari nu jadi sababna uja rikat ngajejek suku Kalasurya bieu anu hiji deui. Sabab rewas nempos si Unus arek dijejak dada. Puguh we ditugar adegan. Kalasurya ngagebut rubuh sabab suku nu hiji deui mah geus ngajungjung. Tapi dasar jelema wedal. Sakitu ngagebut kana taneuh teh ieu ngarasaripu kalaka koyot hudang. Tambah buringas panon buncelik bakat ku ambang. Setan Allah ya. Rai geus kodor sia teh. Ya udah sangkur. Anasiak teh Kalasurya melit narajang ka ujalin katuh nyuruhkan beungeut. Anu kenca geus dikepeulkeun bari tusul pandiri. Nampok itu meninggal nyap atuh ujang uja teh. Gancang mundur bari ngalengkahkeun suku. Hiup kepos per Kalasurya tami lepas. Tapi nu kenca gancang ngalir kilat. Sawu kada pipi katuh uja. Hiup jebet.
Borot atu uja harita kekenaan huluangan nakacida pisan seuna batat ku nyeri. Kuat atu harita. Harita jang ujang ngajerit meningah heung. Modal ada setan. Yo, cebet. Kala Surya nyiksa si uja nugeus teu walakaya. Sabab tampilingan musuh kacida pisan matisna. Tungtuna ujang ngalangar kapaehan teu kuat nahan ka nyeri. Kala Surya jiga anu gelo, sanggeus ujang ngajoprak empes-empes terus malika unus anu colohok bengong bakat kuliwas. Tapi barang nempuh musuh anu malika manehna. Kalawan toba pikir si Unis kore jatuh daun burung bong we lumpat. Lumpat isi dengan hidutan maneh berumbang lupat melikan kati bulu-bulu we meakeun sesa tanaga dan oleh karena naon bujur prat-prat rot mejus kelek wakwek wok lumpat tarik sieun dibabrik musuh geus teu wani ngalawanan deui sabab Kala Surya memang lain tandingan manehna. Mantong lumpat sia bangsat rasakeun panyiksa aing sia. Si Kala Surya demikeun pemusuhna kabur berengbang dibrik satakar tanaga. Atuh puguh si Unus beri kekompodan lumpat tarampeolan hati geus teu puguh rasa kasieun ngawasa kana dirina. Celaka aing dibari pangnya kumaha atuh aing. Yang Unus sarta lumpat hari kebanjir rampeolan bari terus melateng lumpat dari segala didupak bakat hayang gancam. Tapi tekan nyawan klepat cileng hareupeun anak ayung nangtung. Orang semanah orang Kala Surya geus hasil megatan jajalaneun. Rengkog si Unus ngarengkog bakat kuliwas. Terus panon molotos sakedeung palicot malik memeh ngalengkah geus cebet manten puguh ceuli ditampiling nyatana ku Kala Surya. Soloyong atau awak Unus kokoloyongan yang Unus sesoloyongan jika nusalaton jari jeg gereg eureun terus ngahulang kekenjuan ranyai karoneng bumi alam sapi balik sirah gep-gepan bakat kunyeri modal sadilija ulah mantong ka Cibeni yo pang jajab jaing lumayan keur ubadieur ceuk si Kala Surya cebet harita nampilingan jang Unus anu geus saling pikiranana antara eling jeung henteu tina awahing kunyeri nandangan panampiling tungtung nama teu bijil sora deui terus atuh harita jang Unus ngarumpuyuk bangun leuleus tia tangan pangawasa guprah kue kanatane terus ngagoler tempes-tempes teu inget di bumi alam. Gede, tesak kumaha gagah na siya kunuk. Ngan ukur harus omongan na nawe unggul. Na atuh semaki kumaling udah aing gulog. Ay awa kabarak mah. Ngajadaw gadi lemur bari siduru. Cek Kala Surya beri cumiduh harita teh ningalikeun ka jang Unus anu teu walakaya. Geus kitu maleos Kala Surya ngaleos teu malere deui ka Unus anu geus teu eling-eling. Angin leutik lah liwirna bakana dangdaunan anu ting arulan jiga anu ngagupayan. Manuk-manuk cari munuk ngarelong kajang Unus hutan padaya bangun anu nangluh bingung. Sedih kingkin mikawatir kanu kenandangan tunggara. Tapi si Kala Surya nyiksana najan heueuh boga akal jeung pikiran gegeningan. Estuning eueuh pisan ras-rasan. Nyiksa bebeakan kajang Unus teh kira-kira peda eta sieun direbut misutirah beurinan.
Kasubri para wargi can urang tunda kayaan Jang Unus. Kumaha nasibna ayeuna urang Bandungan lalampahan Kalasurya anu geus bisa ngarubuhkeun Jang Unus teh. Kalasurya baranggok teh ka urut tarung nu tadi. Si Uja geus ampir hudang, da geus inget deui ngan kaburu ngadenge anu lempang dagdeg jeung angdehem. Gancang pepeureuman sieun dipino ku musuh urang ku panenggel. Mahin ukur ngupat jroning hate. Katida teuing geus si Kalasurya geus goblok. Da aing teh kira-kira nyiksa kawas kasakitan. Tapi keun maesya aing rek api-api ripuh kapaehan. Ngarah manehna kabur kanu jauh ku aing rek dituturkeun. Itu cek gerantos ning hatena si Uja barang cacap upat kitu anak Jawa teh Kalasurya teh digireun pok ngomong harita. Ari sia geus kojor tawa ajan goblok. Bisi can seubeu ieu asan yo. Cek atuh babokong si Uja dijejak. Atuh meniseueul kana hulu angan bakat ku nyeri jeung riwas. Tapi teu ngagero ngajan nyeri ge sakuat tenaga teu tahan. Ngarah dianggap kapaehan keneh. Buktina we nya we. Kalasurya terus ngaleos mengpeos. Nyamperkeun ka Nyi Sutirah anu ngalempreh teu usi-usi. Tayohna bae bakat ku ruwas jeung nyeri meureun. Urut ti beubeut teh kana taneung waktu Kalasurya ngajungkel teh. Gep dicakel ku Kalasurya terus dirampaan dadakna. Dicakel pigelang leungeunna. Kawas anu ngarasa hayuang bisi Nyi Sutirah maot. Hampura ge. Abang teh teu bisa ngajaga kaselamatan anjeun. Sabab dereng kas ku si bangsat. Nu teu kira-kirakeun ulah nyeri nya yangnya. Sabab moal matak nanaon kitu mah. Jamak ngadah kuat awak. Yah, urang ka tempat akang. Urang deueuh bari jeung sukan-sukan. Si Kalasurya ngomong sorangan bari jeung siserian kawas nu gelo. Kalasurya teh mikir panjang regayam Nyi Sutirah teh harita dipangku. Ayeuna mah teu dipanggul, tapi dipayang we juga anu tanu gering. Kencis indit. Teu ngaret deui ka Uja. Nu ti tadi ngadengekeun omongan si Kalasurya. Dasa disangkana mah ku Kalasurya teh si Uja ripuh pisan. Kira-kira dua tumbak anggangna kunian atuh Uja udang ngalaunan. Ret kanu indit hayang sidi. Tetela Kalasurya indit teh marek nguru ka sisi wahangan. Jika bae rek meuntas meureun. Uja deui teu daek narayap jika anu teu bisa leumpang. Panon melong ka Kalasurya anu mamangku di Sutirah. Jajantung si Uja motah ajo-ajolan hate mah deg-degan. Aduh, kurang ajar. Tetela ieu mah lalaki teh gabeg tedoh. Narek tu kumaha ka Nyi Sutirah teh teu make jeung dibawa ka leuweum migara beuh. Lebar temenan mangkaning parawan geulis gitu. Mun geus beunang ku aing marek sakalian we dilamar ka bapana. Rek dijieun pamajikan nu kadua. Cek Uja geger dengan sorangan. Ari panon mah telesot-lesot terus neuteuh ka Kalasurya anu beuki anggang. Uja nekan terus nantung nuturkeun anu indit bari jeung sasalingkran kanu bunyi. Sieun kanyahoan ku Kalasurya cenah. Bekelila beke deukeut ka sisi wahangan. Tungtun mah anjong. Sieun kecebur we Kalasurya ngaraas walungan. Terus atuh maju lalaunan bari jeung mayang Nyi Sutirah. Kasubri para wargi di dieu aya kecap ngaraas walungan. Ngaraas beda jeung meuntas. Aya meuntas mah lempeng. Meuntas walungan mah aing ngaraas mah nyerong. Milu kana palidna cai kitu nya. Mangga lajengkeun deui.
Surya mamayangin nisutirah bari ngara aswahangan. Si Uja oge geus taki-taki arek nuturkeun cenah. Ngan can wani cum sabab naon Kala Surya can tepi ka sisi belah ditu. Paur jeung sieun ngalieu pe cenah ka tukang. Nah, erke bawa ka mana nisutirah teh? Jika rek ngajugdug kaleuweung hideung. Kumaha nusruna mangkaning jang wardi jauh diduh. Nyawatin kemana losna dan udag si Wirapati. Tapi aing mah gaidur. Mending kaneh nuturkeun si Kala Surya. Jigana benar ieu teh murid Singajaya nu durhaka teh. Cek Jang Uja ngagrantos kitu. Nya sanggeus Kala Surya hanjat dina bibir wahangan dah ditu. Sarta geus limpang deui sabiasa. Si Uja kecaprek-kecaprek ancrum ka wahangan. Terus limpang ngalaunan bisa ngarate kadenge kecebukna sorat cai. Akhirna wanci nyapih mangsanya kapan. Cai para pamirsa, ieu carita urang tudahila. Kumaha lajenganan insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua mangga di baris naratos bagian anu ka-18. Hatur nuhun ku sagaru pining perhatosanana jeung kantun kasareana. Kadai lari kana kunci hilap kana jendela pohon panto. Ujung kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.